warahmatullahi wabarakatuh. Sok rumpang lempeng ieu teh. Gaya cabakeun ge dicabak we. Bismillah, alhamdulillah, ahlan laka wa aroma sifah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma jama' bainahuma ala mahabbah wal mawaddah kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dal jalali wal ikram. Puji anu janten panghias hati urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparinan mangsa kalayan mulia nu sok janten panghias rasa sekaligus urang serahkeun ka Zat Nu Maha Kawasa. Dua remunggaran nu kelar jadi cimata mangsa naratas kedal cinta beber layar tarik jangkar ieu jang agung bade mungkas alam naon lalagasan. Ayeuna parantos anjeunna neken katingali kabandungan ku saksi pinter amat cek abdi ieu yang agung begitu kobil itu tarima abdi nikah teras dibayar kon nah sabak dapat parantos neken tadi kapuping yang agung kade jam 10 bade neken bade neken sanes neken tos neken baru neken cin kuring punten anu kasuhun ka pangresa Kang Haji Apan tepang sabaraha taun tepenak ayeuna tepang deui sehat kan sing saterasna oge anu kapihatur pangresa sohibun hajat di dieu pangresa keluarga besar keluarga sukses pikersana neng oge sim kuring ngawakili pangeresana Bapak Haris anu ngajagi Haris teh hartosna mahrusuna Bu Zena anu dijagi ku Bapak Haris sim kuring bade ngadugikeun kasadayana wargi nu ngalit ieu teh katingalina mah damung sakieu padahal kadituna mah buntutna syukur. Alhamdulillah parantos ayeuna tunduk waktu ninggang mangsa jang agung teh geuningan cek abdi ge pinter tos gaduh ayeuna bojog ayeuna naon atuh nu bade didugikeun teh kahiji si hapunten anu kasuhun ngalit ngabandaleutna ka dieu lain bade ngalit ngabring keluarga Bapak Haris kali Bu Zenab kadieu lain bade neangan piring tapi ngaleutna sareng ngabringna ceh kahiji bade silaturahmi manawi aya surabi saur Nabi da surabi surabi punya saur Nabi ari silaturahmi teh salah sawios eta anjuran salah sawios komunikasi anu di dalamna teh aya tolabulu mauna muga-muga wae sim kuring ngadugikeun maksad silaturahmi keluarga Bapak Haris kali Ibu Zainab sakali dilebetna aya pertolongan Allah. Amin. Araminan wajula malaloh itu. Mudah-mudahan sing aya pertolongan
Allah anu kahiji wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dawuh Allah kudu takwa ka Allah. Allah pentaeun urang, Allah tanyaeun urang, Allah tempat panyaluungan urang anu teu tiasa diganggu. Sanajan urang goreng laku jeung akhlak, tetep suatu saat mah datang kesakitan. Sebelum kesakian Allah nu dipanggil. Arham merupakan perintah di Allah, sok naleuketan jalmi teh tong jarauh teuing, sok hese rezeki teh kolot mah ayeuna ge ka dieu teh bade silaturahmi. Al-birru wasilaturahim, berbuat baik dan silaturahmi itulah anu ngajadikeun wasilah dugi ka tiasa kenging pitulung Allah. Hiji anu kadua silatul wa'di, janji nutos pasini jang agung arek ayeuna nikah ka neng ayeuna dibuktoskeun sing isin ku Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah tara jalir kana janji. Tapi ketika Allah ayeuna ngajanjikeun pernah tapi sanes jalir kan. Dina satu kisah 450 langkung urang Mekah, urang Madinah cek Allah geura idit ka Madinah, ka Mekah. Tapi ku Allah tiba-tiba dikersakeun, dihadang ku orang-orang kafir. Manjangan teu kedah. Nu penting mah ayeuna mah urang tos ngabuktoskeun janji. Dua. Anu katilu silatul mali, bade ngadugikeun atanapi nepikeun harta. Harta ieu teh siapunten anu kasukun sanes ku aya sanes ku gaduh, tapi aranjeunna teh maraksakeun ngan teu we nganyuk ngahutang. Nganaon atuh ieu teh bakat ning tanggung jawab hoyong ningalikeun kadeudeuh kanyaan. Inupak yang agung si keluarga Bapak Haris Kalibu Senat luar biasa, muga-muga panepakan. Upami aya wadahna mah arwikeun hewa wadahna mah da moal pajikeun kali teh nya. Anu hatimu ka opatna silaturahmi rek nepungkeun daging leuwih. Panjang agung mah gaduh daging leuwih kan. Erek diserengkeun di dieu mudah-mudahan aya daging kurang. Jadi ditu ge aya sabarna mah jang agung make neangan ka dieu atuh daging kurang. Nah geuningan teh kitu da eta mah anu ngaturna Allah perjodohan mah sok taros ka jang agung. Di ditu pan seueur istri oke. Da sim kuring ge mineng teu nanyakeun aya nyereng-nyerengkeun nu kieu. Tapi kan jodoh di Allah. Hartina jang agung teh ayeuna teh ka dieu teh bade nyusup. Bade lebet kana guha jang teh tabu 10 tadi teh. Leh, tabu 11. Tabu 10 11. Nya teh kumaha sasena. Ya. Ari namina lebet kana guha mah di mana-mana ge kan da abi mah geus ngalaman. Ngaraos eta guha teh jang agung ai kudu diwartoskeun aduh Gusti teh seueur pisan luputna mata kaleueur lah lamun asup kana eta guha teh jang ngankeun bae ujang entong keung entong ayeuna hariuhan ngan tetep ai ti akang mana nya wayah kana Bismillah Allahumma jannibna syaitan. Ta eta bade lebet kana naon teh? Buah. Apa teh can buah can apa aduh hariwang ya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa zanibi syaitan marozaqana. Bus. Ngan lamun ujang ayeuna dikeresakeun dugikeun ka geubis. Upami teh mah dikeresakeun dugi ka ti soledad, antong hariwang. Da Allah ge tos masagi. Paneta dineng aya 2 gunung.
Eta dua gunung teh kanggo pamuntangan Jang Agung. Pek kayaknya puntangannya simpagu. Da teu aya istri dugikeun ka kawit nikah dugikeun ka ayeuna geus nini teu aya ngaran gunung eta istri anu leuh-leuruan. Ih ngaraplek we. Eta teh diparuntangan ku bapak. Ah cekap sakitulah kan. Da ieu teh sabarna mah tos beres ieu mah teu tos teu kedah ayeuna aya seren tampi. Da cek bahasa pasantren mah tahsilul hasil ngahasilkeun anu parantos hasil da atos atuh tadi kitu akad nikahna atos diakadan nekena atos kantun we nekena nya cekap ti sim kuring ti atas nami keluarga Bapak Haris kali Ibu Zainab sakali siapunten anu kasuhun teu sapagodos sareng emutan eta mah jalmi abdi ge sareng sadayana seueur kakiranganana kedah ageng tawakufna kapangrasa keluarga sukses di dieu keluarga besar neng di dieu cimkuring rupina datos biasa upami nyerenkeun sok uwi dewe kanu di bumi kakirangan karampungan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.